Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Mak kemana orang Cianjur ini? Sebelum Ternyata anak oke sejarah gitu pikiran sebab sari lama nenek balik gitu teh beda carita sok si kahalodoan garing langsung ngai kahalodoan dengan kahalodoan betulna ya mau di pertama kahalodoan betul daroba nya warung loba ngajajar mesinna di leuweung paling jujukutan di kota mah kan loba warung Tegalan ngeunaan gitu yang panggil urang teh mana eta sarua yang panggil sudah mah urang teh jadi teu pararunggu gitu jadi maut lain matanya nyaba lain beja carita kayak teh kerumun ke sina panaseun seulingnya gila dengan orang itu bisa ngabi bisa nih di zaman kiwari mah ya da sagara rupa ini datang dan harus kudu boga syarat boga bakal dari sirit mah bogalin mah iya mah bakal boga jeung bakal asa bararing sangkieu teh tuluh we tulanyo geus ngahantam lewat jadi naon lari na beuteung teh kana panon gitu dibalik ngomboyean meureun nanti lain hari itu banyak teh asa-asa naon tina tulanyo tunu lah hari lapar pada geus sian kuliwat biar jeung kapoka nyanyo embong wah lariknya zaman orang keur budak gitu pernah budak keula pernah tuh ketua Banggar beunah lah budak kan baheula teh merenangnya urang teh mah dakmal iya kok ngajak ngobrol tapi sare sarua jeung dianggap kompan aing liwat ngaraksu kana manon aduh mau kita di mana sare mah nurutan mah sare baru ayam deui mah sarua di panas karaya unya sono itu kemarana juga sepi teh bangun ada rewek nih anak sekali ada rewek jempling juga ya. Waalaikumsalam. Udah sarare nih ingat karena suka dia Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waduh, datang-datang jauh Cianjur. Sarare we nya. Assalamualaikum. Berarti nggak sarona. Dulu ada bagi sageus. Aduh, Syukur. sarare we nya. Jam berapa itu? Tadi loh, Syukur ya sama syukur. panasnya dia inunya. Cuma, Panasnya. cuma dong yang Cianjur ini. Yang itu Cianjur teh. Terus saya 3 poe mau hujan wae. Cuma dong yang Cianjur cuma. Yang itu Cianjur teh saya 3 poe hujan wae. Tahu yang kieu teh keur meujeunna ieu reup-reupan teh ieu mendung. Keur meujeunna mendung. Tah Jangan duit lain, hujan dia tuh mau balik ka dieu urang di ditu we mah reungeunna jangan batu. hujan cai. Eta mah kamari tah keur malam minggu. Pas hujan teh di jam 3 nikah jam 7. Perba eta tah naon pasar suuk. Angkot ketinggalan ieu, ketinggalan kai. Cengapan sahiji. Alhamdulillah we unu ieu. Unu korban. Ieu teh jarang pergi diajak ngobrol. Iya mah. Nah aja kadi teh hayang panggih, hayang ngobrol sono. Are. Nah, apa puting gadang gitu. Tunuh. Lu pada angin ini. Kakak. Aduh. Ngejawab teh. Jika teh di aku aing mah. Wah, ayo teh. Yang mungkin itu euy. Kasar. Ini ngobrol di hese. Akan aku kumaha ieu sakan harudang. Ada drama kayaknya dia ngobrol sono ngobrol sini sare ya